Libur panjang, balik hayang. Duh, kayak 50 ya. Dipulangkan besok kan ya. Nah, pulangkan belah. Gila geningnya asupna. Dah asup. Nah, situs naon ya mainal. Naon ya? Oh iya deh, iya belah, acakan lah. Nah, lari, iya. Aduh. Oh, atuh bisa dibalik duitnya. Aduh, tah mantap, sensasional. Anjing ya tah, kayak gopek, benang. Nah, ini nama bisa balik ke lah, bisa balikin lah, balikin. Kan 200 lah, 200. Nah, emang bisa balik ya lah, 200. Tinggal nungguan masuk KB. Prepare heula prepare beres. Pamitan heula. Kemana Ton? Rek balik heula Mang. Ke pulang kampung. Pohon. Oh, kumaha bayar bulanan keur tahunan? Kelah gampang eta mah. Ayeuna geus boga ongkosna. Aya lah. Kumaha dianterkeun ayeuna? Geus kajegat we lah, kajegat di jalan. Ka terminal teh ngajegat naon? Kajegat bus di jalan. Oh, aya bus ngaliwat. Aya. Kieureun keun mah. Walah, Ya tuh kumaha naikna? taekeun. Heeh, sok atunya hati-hatinya. Oh, nah. Ya, Mang, Sama salam ka siap tuanya. Siap. Akhirnya. Udah oke. Itu tukang ojek tuh. Itu Kemana ya pelanggan malam minggu sepi bujur. Gua kedeng di air rezeki merenya rada petingan mah tuh ayah kan ojek ya? penumpangnya Mohon. dari kemana Kali tua. ayo atuh siap Sabrau ongkosna? biasa 50. Geuning mahal sih ya. Tenang, anti begal, anti polisi, asuransi sadaya, pokoknya selamat sampai tujuan. Kumaha? Alhamdulillah, aya oge rezeki. Nah, Ayo. ayo naik. Geuning turung sih. Maksud mah motor kolot euy. Di Selawe biasa. Oh.
Iya nya Begini. ayo mah si Anton na gening mangkat cenahnya ke kota. Alhamdulillah sering kumpul gawe. Usaha tuh. Alhamdulillahnya tapi gawe ngeunah si Anton mah. Gaji ngeureun gede Gede mah Ah. sih kan mah. Gede mah. Tapi masih kan sok ora Hah? si Anton. Oh, sok kamari-kamari mah tapi aya nama jarang itu digana ka mana? Cing kurang cobaan cing. Namun apa Pak Dit? Sa, mangga sa. Halo. Ya. Kumaha kabar? Parum di parum mana bang? Anjing. Ngadon di pareuman udah teh. Kumaha cenah? Ah. Pareuman geus lah. Kersi Sibuk ya. Sibuk sih kana. Biasa gawe di kota mah. Nah. Dia, Mohon nih dia. mana tuh? Mohon. Ah, itu si kan datang ya. Saya. Ini orang Apa sampai itu? Izin tamu. Oh iya, kucing kan. Si Anton, Ton. Wah, damang. Damang. Aduh, alhamdulillah. Di barang yuk. Mohon. Wah, bos mantap. Siap bos, bos. Siap. Sabaraha? Jawab dulu ah. Sudah kurang. Aduh, jauh ah. Tadi kalau belum. Jauh lah pokoknya. Terus sakit itu, Oh, mana tuh ya? Terus murah ya teh. Ah, nu ya. alhamdulillah. Mana tuh lah. Nah, Yuk, mana ayo. mangga. Si Anton sih. Dia. Bos, cek bos, cek bos. Siap. Damang. Anton na baru datang ya. Wah, Cek bos. kota nih. Enggak belum bos. Cek bos. Mana bos? Cek bos. Orang kota baru datang ya. Aja asa aya anu aneh. Naon ya? Aneh naon? Kala. Uing ek nanya yeuh. Ayo tadi bebaturan tang ojek tadi. Ojek ti hareup. Ojek. Sabaraha ongkosna ton? Pan gocap. Gocap. Hah? Gocap ton. Mangkara gocap. Pan tadi dewek nu mau motor. Dewek nu mau motor, dewek nu bayar. Kumaha caritana? Cing. Caritana ti awal mula kumaha ton. Pan tadi teh aing turun di hareup. Terus kenal. Kena bus. Oh. Aing teh nyeleu ieu tukang ojek. Hmm. Terus aing nyamperkeun. Nego harga. Itu mentana gocap. Cing kok jadi. Gocap. Mangkara aing ditipu ku tukang ojek. Aing ngasa anu aneh. Mangkara tukang ojek aing nu mawa. Kumaha da caritana? Kenapa yang ditipu? Mangkara aing ditipu. Ongkosnya gede deh. Ongkos aing menyetir. Pugu, Pak. Itu minta gocap geuning nya. Aku gede tuh gitu. Gemes lah, nu penting mah ya keneh duit yang balikna lah. Aing sah keneh lah. Anton. Datang ya Anton. Tara Kakara. Jam seberapa tadi tuh? jam 8-an lah. Jam 8-an. Oh, Aina anjog jam seberapa? jam 2 lah. Jam seberapa jam nih? Tingnya menit teh. Menit. Tiba nang menit we sih. Ada Usrip. Ditipu tuh ojek.